Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyyul amin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wal-ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin tusibuhu musibah wa yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un thumma ajirni fi musibati wa hubbi khairan minha illa ajahu Allahu fi musibatihi wa akhlaq lahu khairan minha. Al-hadits. Langkung dipayun ngayurang sami-sami manjatkeun puja sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah nikmatna dipasikeun ka urang sadayana, terutama nikmat iman, nikmat Islam, taufik sareng hidayahna, sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah urang istiqomah dina tempat anu mulia ieu. Mudah-mudahan mempelna urang di dieu sijatkeun wasilah urang ingin ilmu anu manfaat. Amin. Dan wasilah urang dipanjangkeun yuswa bari diangge ibadah. Dan wasilah urang dijembarkeun rezeki bari barokah. Dan wasilah urang dipasang husnul khatimah. Sareng mudah-mudahan putra putri turunan urang sinjankeun jami-jami anu saleh terus salihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan disanggakeun ka Nabi urang sadayana, Nabi anu paling mulia, khatamun nabiyyin, sayyidul mursalin, imamul makhluqin, nyatana habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hina kali keluargina, para sahabatna, atau kaurang sadayana selaku umatna, anu mudah-mudahan ini syafaatan di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para ibu sadayana, para hadirin sadayana, anu sami-sami hadir di tempat, anu kusih kami di rahmat, mudah-mudahan Allah dimuliakeun. Urang teraskeun kana manca urang tafsir masih kene surat Al-Baqarah ayat 155 katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa lanabluwanna jeung yakin bakal nyobanyaan kamikum kamarane kabeh sama Allah. Bisyai'in ku hiji perkara minal khawfi tina rasa sieun wal ju'i sareng lapar wa naqsin sareng kakurangan minal amwali tina pirang-pirang harta wal anfusi jeung pirang-pirang diri wa thamarati jeung pirang-pirang buah-buahan wa basyir jeung kudu ngabubungan anjeun Muhammad as-sabirina ka jalma-jalma anu sabar
Mana musobat teh alladzina tegas majama-jama ida asobat anu di mana-mana kena. Kaitu alladzina anu moal musibah qalu tahu cap itu alladzina jama-jama teh kana lapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna saestuna kami lillahi eta kagungan Allah wa inna saestuna kami ilahi ka Allah raji'una eta anu balik kabeh. Wallahu a'lam bi muradi. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi. Nafa'u barakalana wa lidinika wa linnasi ajma'in. Para sadayana, para Allah sadayana, ayat ieu teh masih kene nyarioskeun tentang cocobi Allah ka urang sadayana, masih nyambung kene saudara. Da minggu kamari ge cocok eta aya dua, aya anu manis, aya anu pahit. Teu aya nu hoyong anu pahit teu aya. Sadayana ge hoyong teh dicocobatan naon? Anu manis. Padahal nalika keur dicocoba anu manis can puguh urang bisa syukurna. Can puguh urang bisa ngajalankeunana. Bohong cenah. Lamun obrolanana ke lamun geus beunghar mah arek loba sodaqoh. Ke lamun geus beunghar mah arek ngangieunkeun masjid. Eta teh seseueurna mah geus beunghar teh sok poho. Ke lamun geus cager mah arek betul ka pangajian teh. Eta teh biasana teh rada geus cager masuk rada poho eta teh kana ucapanana teh. Ke lamun geus cager mah loba maca Quran teh. Padahal seueur jang anu naon teh dicoba ku Allah kudu manis, tapi ternyata terbiasa ngajalankeunana anu coba saengakeun kedai syukurna. Nya kitu deui coba teh naon anu pahit. Amari teh ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Lamun anjeun hidang-hidang iman keur dicoba pahit ku Allah sabaraha hese, maka eta turun ka Allahna bis-shalah bis-sabri. Hiji ku jalan sabar, nomor kaduana was-shalah kudu salat. Emang coba ti Allah teh naon wae sih? Gitu kan ya. Tah ieu ayatna. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf. Yakin kami bakal nyoba kamarane kabeh. Ya, urang teh bakal karadapan. Lamun urang jadi manusia cek Allah, yakin bakal dicoba ku Allah teh bisyai'in ku hiji perkara. Nawe perkarana boh minal khawfi aya rasa sieun. Coba teh dina rasa sieun aya sieun pakir, sieun kurang, sieun ditinggalkeun, sieun gering, ya, sieun was-was, sieun anak kunaon, sieun salaki kunaon, was-was eta teh. Enak teh lamun urang was-was. Teu enak. Boga rasa sieun komo lamun teh boga musuh. Wah, eta teh. Lamun boga naon cenah? Musuh sieun we awana teh. Are kulin sieun panggih prok amprok jeung musuh. Are ka mana-mana sieun amprok jeung musuh. Are ka hajatan sieun pas kondangan bareng jeung naon musuh. Eta capek anu kitu teh. Capek. Maka bakal dicoba ku Allah rasa sieun aya sakinah teh rasa sieun. Sieun urang kadang mabusi panjangkeun caroge abdi umurna. Sieun ditinggalkeun ti heula aya kitu nya. Atawa Gusti pangsarehatkeun putra-putra teh sing calakeun putra-putra teh sieun ditinggalkeun tempatna ti heula. Aya wae eta teh. Padahal ada resiko hirup eta teh sadayana oge. Resiko hirup mah maot. Lamun teu ditinggalkeun ninggalkeun. Teu aya rasa sieun. Aya urang, aya nama urang mah teu boga rasa
ulah sok suudon kabatul. Ya, ulah sok suudon kabatul. Sing husnudon we. Mun cek bahasa zaman ayeuna ka cek parudak teh mah positif thinking cara bahasa teh nya. Mun teh anu positif ulah sok anu negatif. Sebab lamun negatif wae mah setan teh resepkeun kan kitu teh. Setan teh paling resepkeun lamun teh naon cenah jalma udah pemikiran anu sok negatif. Salaki biasa datang jam 10, jam 11, can datang keneh wae. Lamun urang bari negatif, aman ieu salaki can datang. Terus jam 11 kieu biasa jam 10 datang. Heun bawa ka janda nu anyar ieu teh. Heun bawa ka ulin ka ditu ieu teh. Wah, geus ka mana-mana. Urang capek kali. Padahal bawa masalah kita boga pagawean keneh anu can beres. Buat calon teh di jalan teh macet. Duka berenang ayah penak jeung merencangan anak. Lamun urang pikirna positif, dokap caoge urang assalamualaikum teh dijawab seuring. Kamana kamana apa geuning lambat tumben enakeun. Ka caoge na oge diterangkeun. Tapi lamun urang pikiran tos negatif, pemikiranna datang salah itu cemberut we. Keur mah batur capek. Datang di jemberutan, gabrang-gabrung teu tubuh. Da urang mikirna anu can positif tadi nanti anu tos negatif. Capek gitu. Capek eta teh. Ayeuna sieun salaki. Sieun salaki ulin kanu sejen. Sieun salaki anu paregus sadayana. Tina naon eta teh? Tina suul. Jadi urang masih sekedar positif we. Pas pagi jeung jami teh jembrut teh ka urang teh positif keur meuli waos. Bersariawan, mau kumaha eta teh. Nyantai we. Tapi lamun urang negatif, kunaonnya? Boga salah naon aingnya. Aing seueur ge cicing wae, awas lamun pagi deui mah teu aya aing urusan deui. Namun aing dipanggil mau nanya deui aing mah. Dina naon? Urangna anu suul. Geura namun urang positif we mah enak teh kana hatena teh. Enak ya? Enak. Aya anak, aya bapak teh ngiriman ka urang biasa lagi ieu. Namun musibah aya wae ngiriman beringan batu mangadenge adi bacana dikiriman kunaon? Aing mah teh dikirimannya. Lamun urang negatif mah, beureun bapak teh ayeuna mah teu nyaahun deui. Geus teu boga anak kami beureun ayeuna mah anak teh adi teh ngungkul. Padahal urang positif. Oh, meureunna dianggap anak urang teh boga ku bapak teh. Terperyogian beureun kana emping mah adi mah beureun teu boga ieu. Besi perwiban enakeun ka dituna teh. Ayeuna mah kudu umbak-ambek hadir ka ditu. Tidak naon eta teh tina positif. Ulah ulah suul, tapi ulah ayeuna teu boga rasa sieun teh teu aya. Capek gaduh rasa sieun teh. Ya, capek gaduh rasa sieun. Tah eta bakal terjadi tapina di manusia teh aya wae kitu teh. Sebab eta teh tos fitrahna manusia bakal dicoba Allah minal haul sok boga rasa sieun. Ayeuna lamun teh mah teu boga rasa sieun awana sual ju'i kadang dicoba ku Allah teh sieun mah teu tapi aya cocobana teh wal ju'i dina lapar kumaha lapar teh kakirangan hese milariana pakah hese pikeun naon teu kapan pikeun balanja kangge tuang oge teu kapan teh irungna susah ya irungna tadi cobi tadi ku Allah paraibu sadayana tadi cobi batur mah hayang balanja meuli anu ge sapoe-sapoena hayang meuli lauk anu ge gampangeun teh kami batur mah ari kami mah boro-boro nih lauk hayang lauk asin ge sabungkus tapi lah hargana oge nanti malen diperak hese panggil teh jeung kuyah deui we jeung kuyah deui kadang aya nu kitu tah paraibu sadayana tetapi jeung kuyah di kalang pasangu doang putih we cai jeung sangu batur mah meuli anu eta teh urang teh keur dicoba kadang aya keur kitu nanti keur hese nya teh jadi kadang mah poe ieu mah balanjana naon ge bisa
Hari isukan mah teu bisa balanja beli bawang-bawang acan. Aya kitu tah? Aya. Sok kitu tah rumah tangga. Nya, dinten ayeuna mah keur syukur, pokona mana naon dipesel pokona mah. Cabe ge biasana 2.000 mah saparapat. Bawang ge biasana ngeteng anu 2.000 mah saparapat setengah kilo. Tapi ke ujung-ujungna teu kapesel bawang-bawang acan aya teh kan kitu rumah tangga teh. Teu balanja acan. Saka panggina anu aya sisa dina kulkas we. Masak teh kan kitu nya. Kayak biasa teh ulah aneh. Hirup malam teh kitu ulah aneh. Da eta mah emang hirup teh kitu. Maka sok nang depan ari rumah tangga teh kitu kan. Jadi rumah tangga mah siga urang ningali naon gunung. Anu pertama anu gunung di jauh mah jauh keneh mah. Rumah tangga teh enak. Kabayang teh urang bade kawin teh bade nikah teh nya. Bakal aya anu ngabalanjaan, bakal aya anu meserkeun acuh, bakal aya anu ngajamin nafkah, bakal aya anu meserkeun skincare, bakal aya anu pertama nikah, bade naon bade nikah mah. Kabayang teh kitu. Tah nya kitu, ibaratna teh seperti gunung di jauh mah indah eta gunung teh. Ari kunaon pas kirandapan ngagurang ka gunungnya. Jalan naon batu ngumpul aya anu becekna oge, aya anu hampurangna oge, aya tapi ternyata indah rumah tangga dengan 2 bulan ngumpul. Kalibuna mah. Cek urang teh kumaha cenah? Lamun teu inget ka anak mah. Lamun teu inget ka anak mah, lamun teu karunya ka anak mah. Urang sababna da eta, hayang meuli bawang ge teu kamu dibeli aja. Boro-boro cenah hayang meuli naon pakaian tiap bulan. Sataun ge kada teu kamu dibeli aja. Minalju anu kitu teh aya pareus sana coba. Moal salamina enak. Moal salamina aya deui coba teh teu kan pernah kalaparan makan mah. Komo dugi cenah teu menang sangu-sangu aja. Maka coba di Allah teh wa naqsim minal aqwal. Kadang kurang dina harta. Coba di Allah teh aya teh aya dina harta urang. Biasana usaha teh lancar wae ayeuna mah rada hararese. Biasana pengan artos 100.000 ayeuna mah boro-boro 100.000. Hayang menangkeun 50.000 ge meni hararese. Biasana bau teh sapoe teh menang saru. Ayeuna mah di siga awal deui teh ngawang teh. Soalnya gitu ya. Ayeuna mah siga teh awal deui we pagawean teh. Siga teh bisnis teh siga awal deui ayeuna mah siga pertama deui. Padahal kamari mah. Eta cacobi bae sam. Enak teh gitu. Enak teh. Sabari musibah teh setiap perkara anu pada saat enak ka diri eta lamina musibah. Biasa kan pengan altos ya udah usaha kita mesti jamin tah. Ari ternyata kudu ayeuna teh hayang menangkeun 20.000 ya, keur mani sisikeun ku baturan ditalinggalkeun ku beda aing mah teu gaduh altos. Keur mani dialomongkeun ku naon dina grup geus eta mah tinggalkeun eta mah teu bisa mayar alisa oge. Ari kitu nya. Wah, kumaha mah minang tamangas kadang kitu kan. Eta teh cocobi anu bakal anu biasana sok karandapan ku jalan. Henteu cenah urang itu warang sinyal awal. Henteu cocobi aya dina harta urang mah usaha teh lancar wae. Bisnis teh anu maju wae. Teu kurang harta mah. Kadang aya cocobi teh wal angkus ayana dina diri. Mana dina diri? Diri maseureun. Cocobi dina diri. Cara urang harta dina damang jadi teu damang. Ya. Aya teh dia cobi deui bade naros. Aya teh dia anu can pernah teu damang. Cobi eta aya teh dia anu can pernah teu damang. Aya teh. Aya. Amun can pernah teu damang berarti eta incik teu naon. Nya teh. Gusti abdi teh
kunaonnya gering dari cobi ya tante. Padahal dia mut mah serang kena mana serang kena mana. Mana selesai. Ngan beda urang mah sok eleh damang anu sabulan, jadinya nah teh damang anu bertahun-tahun sok eleh ku damang anu sabulan. Karena saking damang jadi waos, teh kakan jadi masakan. Telangi deui jadi cangke. Telangi deui jadi sampean. Cek urang teh Gusti, ya awak digeringan wae. Padahal pada tahun kurang cangke kurang damang. Sabaraha tahun sampean kurang damang. Cik lamian kene damang, lamian kene teu damang eta sampean. Damang. Cangke kurang lamian kene teu damang, lamian kene damang eta cangke kurang. Damang. Tapi kalau eta cangke sami budi coba. Oh, udah meluar. Itu. Itu kan. Kenapa jendela Mas? Panas. Terus gitu bayar. Kalau betul. Tadi kan kalau saya kadang ada eta. Anu damang kana puluhan tahun, cantik teh puluhan tahun damang teh, tapi eleh ku damang anu sabulan. Perasaan teh asa panggeringan we. Eta teh keur dicoba urang teh keur damang teh keur dicoba ku Allah. Maka masuk kieu, Gusti abdi teh dosa naon? Ieu geuning lah kitu. Urang masih masa gaduh dos, singgung asa seueur dos. Seri-seri pada Gusti, rumaos abdi seueur dosa. Rumaos abdi teh tinupu dosa. Beureun abdi teh ieu teh keur dicoba, Gusti mudah-mudahan Gusti ngampura dosa abdi. Mudah-mudahan teu damang ieu teh abdi teh janten tipatikeun dosa abdi. Astagfirullahalazim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Eta bakal aya di diri urang teh. Jadi ulang kaget tanggung jawab ulang kena ku teu damang. Dicoba kelompok ku teu damang. Henteu damang mah urang mah sehat wae. Wal angkus coba di diri kadang aya di caroge. Caroge teh jauh berarti angkus. Tanya rumah tangga ya kan? Rumah tangga urang rada goyang. Kayaknya kulantaran aya mah kurada nanjung gitu teh. Caroge teh sok kulahan belahan ka awewe anu seje ieu teh orang gitu. Eta teh kesal teh, kesal teh. Katanya kesal datang karompok gabruk teh ngumpul, mamarahan ngumpul. Ari ka batur masalah suri ari ka awewe sejen mah, ari ka pamajikan mah marahna luar biasa kayak gitu. Kadang cocok kita aya di caroge. Cocok ieu teh. Cocok. Karena betul di caroge ayana caroge mah bager. Wal ampus keneh ayana cocok ka urang teh menjadi anak. Ya, ayana jadi anak salapan padahal mah kaluar ti urang sadayana. Anak tunjuk kaluar ti urang sadayana, tapi sifatna beda-beda. Aya nu ieu mah kudu lemah lembutan, teu meunang kasentak. Aya teh kitu. Aya anu ieu mah kudu sentak heula, harang urut. Kamu tadi sentak ka cici we. Aya. Ieu mah balageur, anu mah pagi hiji. Urang beda teh ieu. Batur waktu salat teu ditahdeun salawat ieu mah geus salat ge. Kudu mana deui ngahudangkeun teh. Bari teh cukup sakali. Lembut kene. Sakali kene. Udah. Urang teh ya. Doa mah kena asep udah. Peninggalan asep drama. Dikira mah akene. Teh itu mah kadrana urang. Gusti ya mah kita salat taradaekeun. Kita haji atuh hararese. Sakolana teu bener di pesantrenkeun kamar wae anu aya mah motor wae kudu ngumpul. Kadengena teh nyeker tawuran, kabutna teh kadengena teh keur naon ngaranna teh keur anu kesel teh kana teh. Eta aya teh kada coba teh dirinya tah. Aya mah teh badan sehat, caroge bager, putra soleh. Kadang aya coba wal angkus teh paling sadayana wal
coba teh aya di wargi teu akur jeung adik. Tiba-tiba adik urang atau lanceuk urang teu nanya putuskeun silaturahmi masih mikeun anu teu puguh. Abong-abong urang mah awewe gambaran itu mah budak lalaki. Hayu we ungkit-ungkit pamere kolot teh. Padahal mah teu pira meh nage kabagian. Oh. Heuheuh teh kana hate. Heuheuh. Aya teh di dulur kadang. Dulur teh teu sajalan. Jeung dulur teh teu lumpun. Eta cocobi para ibu sadaya. Kadang terjadi aya di dir. Henteu ieu mah jeung dulur mah akur. Jeung dulur mah maslahat teh kurang naon. Wal ampus di diri terkadang ayana teh para ibu sadaya diri teh cocok teh aya di tetangga. Aya di mana cenah? Tetangga teh lamun aya kasayang makanan beja-beja. Tapi lamun aya kagorengan mah dipangkepona. Tetangga teh lamun aya kasayang makanan ngomong-ngomong, tapi lamun aya kagorengan di diri kurang teh wah. Eta meuniangan mungkin-mungkin kuli-kuli kakurangan urang teh. Kesel tuh buat tetangga gitu. Yang pelitna tetangga gitu teh, yang judesna, yang galakna, yang tukang ngomong geulana. Bukan tetangga gitu banyak kesel ternyata teh. Itu bakal terjadi pada urang. Lamun menjadi awak, atau diri urang pada urang, ayana yang coba teh dicaroge. Lamun teh dicaroge, maka ayana teh diputra. Lamun teh diputra, ayana teh diwargi. Lamun teh diwargi, ayana teh ditatangga. Lamun teh ditatangga, ayana dideungeun. Dideungeun. Ewaeun ka urang teh. Padahal urang salah naon ka teh tapi ewaeun teh salah wae urang teh. Ayo kitu ya. Padahal deket-deket acan rombong lagi, lain dulu acan jelema lagi, tapi kau urang teh kunaonnya diseta mah dihareupeun teh salah. Ngomongkeun sanajan teu kade langsung kuceuring geus ada ini tiba-tiba ge aya wae untuk pika dieu. Kesel teh. Ayatnya gitu ya? Masya Allah. Jadi ulah ya. Ayat itu orang diajarkan bahwa para ibu sadayana bakal bisa beda gitu. Bakal bisa beda gimana? Ayat dari coba teh gambaran sieun mah henteu, kakurangan dina tuangeun mah henteu, dina diri oge henteu, dina tetangga henteu, dina caoge henteu, dina anak henteu. Wal kamarat ayat teh dina kakurangan dina buah-buahan. Kumaha buah-buahan? Urang ganu sawah biasa mah panen teh meunang sakintal meunang saton. Ayeuna mah boro-boro saton kami teh beuni hararese. Biasana mah urang teh boga naon, boga pelang cabe, 2 kebon. Biasana mah meunangna teh 10 kilo sakali panen teh 20 kilo. Ayeuna mah boro-boro 10 kilo hayang 1 kilo ge mun teu kaalan. Aya kana gitu. Ayeuna lamun dina buah-buahan teh mah da buah-buah naon eta buah takalang kebon naon jeruk. Biasana mah buahna teh luar biasa. Ayeuna mah gara itu alap-alap acan buahna. Anu panen biasana sumur wae teh. Coba naros baru sawah ya. Di data ini baru sawah. Sebagai kemagiannya. Cikira naros kira-kira dari dapat panen sumur wae teh. Teu. Tanya pada bisa tanya yoskeun. Ieu tahu kamari macam ieu teh bisa ae. Abdi teh meuli naon keinginan di kamu mah ayeuna mah aya kitu aja. Ih ternyata mah ieu teh melaki teh meuli subur teh hasilna ayeuna mah tuh aya kituna. Maka wajar itu aja Allah. Wa la tuqsim minal thamarat. Kakurangan dina buah-buah. Kumaha carana? Wa basyiris sabirin. Derete jami kamu mageun jami-jami anu sabar. Nalika urang musibah anu kitu, nalika anu coba anu kitu, anu bakal bunga mah, anu bakal salamet mah as-sabirin jami-jami anu sabar. Keur kurang sabar. Keur naon hararese oge sabar. Keur awak kedaman sabar. Caroge rada kitu
sabar. Putra kada deugel oge sabar. Tatangga usil sabar. Deungeun usil sabar. Usaha terkoleng sabar. Naon deui? Panen teu panen sabar. Kamari teh ya, sabar teh gampang diucapkeunana, tapi dina buktina Ese. makana wabasyiris sabirin. Mulai beja pipal bungaheun. Sok bejakeun bungaheun. Jalmi andai sabar. Bunga kumaha? Bunga di dunia, bunga di akhirat. Sebab setiap perkara anu tumibakan ini pasti aya naonna, aya bungahna, pasti aya solusina, pasti aya hikmahna. Bahkan dina surat Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Ya, fa inna ma'al usri yusra. Usri nama kasusana mah hiji, tapi gampang yusran, gampang nama bakal leuwih hiji. Asal tiasa menghadapinya. Nah kamari teh sok teh sabar teh lain cici, ya sabar teh lain cici, salaki kitu lain cici, tetap kumaha tinggal kurang, oh berarti kurang dandang wae ya, itu simbolis wae kumaha diakulti, tawaran salaki teh baradeun, nah saluliun teh, sudah teh tawaran penting kapila kesalahan anu sejem bari geus damai kurang teh baraye salah dibaskeun itu oh kumaha ya nampak kurang servis kurang disampurnakeun kurang naon tamakan kurang enak ayo masak nasi biasa tingali kurang lain hiji sabar teh lain tah sabar we salah kitu da teu jadi eta mah kawin deui teh teu jadi eta mah neangan janda deui teh maksa diri ya sabar jadi terus kurang nyaringan kumaha supaya salaki bisa nambah gede ka urang naon mata kunaon ieu salaki teh jadi loba ka urang teangan panyakitna lebih kurang keras itu bari urang kembalikeun ka Allah Subhanahu wa taala teh kana dina sabar nya ayeuna putra deuleuh teh berarti diangkatkeun bos lain kumaha kan lain berarti cicing lain kumaha ye supaya anak urang sieuna kana naon ye anak urang teh elehnya kunaon ya anak urang terus sanajan kamu wae pesantren asup deui pesantren sanajan teu bener sakola asup deui sakola sanajan kitu terus ditarikahan salian ditarikahan urang menghadap ka Allah masrahkeun diri ka Allah ya Allah pangsolehkeun putra abdi pangsolehkeun jauh ge abdi pambageukeun jauh ge abdi eta mina sabar kamu teh sabar ngobrol awak teu lamang cicing we teh aku berobat tuh sabar we teh aku kadokter aku sabar we kagak moal tetep berobat geulha ka mana ye teh akan heula salagi keneh aya keneh dokterna salagi keneh aya keneh lambungna kali tahan kurang bari kurang ngadepkeun ka Allah Gusti damangkeun badan abdi rumah sampai seueur dosa subang jadi kiparat kana dosa abdi damangkeun ka nyawa abdi tadi itu eta kan sabar ya tetangga ya turun wae kumaha ya carana kudu dibaguran kiriman tiap poe poe ayeuna sayur sop isukan sayur asem isukan panggang tidak kudu baguran eta teh sabar kan berarti cicing apa kudu tetangga kitu lain kitu wabasyiris sabirin kege bakal aya hikmahna kege bakal aya hikmahna di dunia bakal kapendak rasa enakna di akhirat akeunna innallaha ma'as sabirin itu paregusan enak taneuh sawah ayeuna mah panenna kena hasil sae curang sabar bae lain sabar tinggi diangkatkeun kana teh teangan kumaha ye cara untukna anu bener ayeuna pilarian kumaha tata cara dina pertanian anu resmi mah da kamari panyakitna anu teangan ayeuna kaeta lamina sabar begitu ya pernah kamu sabar cicing mah berarti lamun leho ngapai ge antep teh aku eta leho ngapai sabar salah ya teh salah itu jadi bapak saya suruh lapar sabar we walau tuan tetap
narikahan amanatah naon ta urang kedah babantos heula ke sudah masian tuangeun naon ta urang teh pembina manaon heula ke sudah aya milika kan itu pada busana jadi sabar teh lain berarti wa basyiris sabirin kaum Allah Muhammad bejakeun bunga pikeun jami-jami anu daek sabar sabar teh gampang para ibu saudara sabar teh teu gampang anu mana jami anu sabar teh alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un jami-jami anu sabar teh eta alladzina idza asabathum musibah eta jama-jama anu menang musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kita jami-jami nalika menang musibah teh ucapanana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tegas kembali ke Allah teh ya urang kedaman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya caroge itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau caroge ngantunkeun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un namanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un teh pasrah ke Allah inna lillahi saya sunah kami teh kagungan Allah nya naon anu milik urang sadaya lagi kagungan Allah bujang-bujang caroge bujang-bujang putra cacak diri urang oge kagungan Allah nya diri urang kagungan yakin teu kalinya yakin kudu yakin sebab lamun diri urang kagungan dan milik Allah tapi milik urang kahiji ulah kudu peot urang teh san hoyong-hoyong aya hoyongna mah baru keneh we geus keneh wae nya kaduana kuduna ulah beri awak teh aya cager we katiluna atuh kuduna mah jag-jag wae lamun kahayang urang lamun emang diri urang teh milik urang gara urang mah milik urang kahayang mah cager tapi ternyata cek Allah teu dama mah nya teu dama kahayang mah ulah peot cek Allah kudu peot mah peot we aya mah geus peot mah bedak-bedak di bibir sanajan berang juta age anggap pengaruh eta teh sebab masing-masing yang berapa nandakeun bahwa inna lillahi urang teh kagungan lamun urang lain milik Allah urang hoyongna mah ulah kudu maot urang teh hayang panjang umur terus urang mah karena mun ditara siap ena maot ulah Gusti nah teh can sukses beres urang sukses siap maot dan sukses lawan ka Gusti da putra can sukses terus putra sukses cek Allah teh siap maot ulah ka Gusti ijuk can sukses ijuk ka sukses lawan ka Gusti uyut terus urang teh lamun urang emang milik urang bakal kitu wae tapi mungkin ada ari pas waktuna maot mah maka berarti inna lillahi urang teh kagungan Allah sadaya oge anu aya di diri urang kagungan Allah harta urang oge kagungan putra oge kagungan caroge oge kagungan jabatan oge kagungan nah lamun urang yakin bahwa eta kagungan Allah ulah sok dipake ka sombong ya ulah sok dipake adi ulah sok dipake ka kanaon tetangga sebab eta teh urang tapi usaha harta Allah ketika dipakai adidu harta Allah ketika dipakai kasombong jabatan Allah ketika dipakai kasombong padahal eta teh lain anu cek Allah teh bunga kaela anu maneh lain benar enggak benar gitu jadi ulah sok merasa memiliki tapi kudu merasa naon titipan cek nang kumaha cek nang dak cek nang kumaha si boga sifat seperti tukang parkir tahu ibu kalinya tukang parkir mau mobil ngajajar motor ngajajar gitu sombong teh nah ini buat tukang parkir motor nang puluhan mobil lagi puluhan sombong sombong tukang parkir dijaga hiji teu marah teu naon marah sampai ke SMA itu baru tenang tukang parkir kalau mau bilang disuruh ya orang disuruh di sana hiji teu marah teu naon terus sombong kok adiku tukang parkir
kurang maka kesombong sebab dengan rasa memiliki tapi merasa dititip kamu ngerasa orang bawa yang harta putra caroge sepuh gitu akan bilang jabatan milik Allah untuk disombongkan tenang aing mah ada buka kolot gabah ieu turunan tebe bawaannya turunan darah biru aya darah biru darahnya emang biru gambarnya dia punya bukan merasa buka kolot gagah itu kita bungkus sempurna bakal bingung mana bakal susah mana sebab ada nanti kolot kurang bukan apa dengan kacau deh tenang aing salat aing mah gagah kene bukan hayang anu diturunkeun ku salaki salaki bungkus bingung mana sebab kata benar nanti kasaha kasalah tenang aing mah anak aing sukses gagah kabeh oge bukan anu hayang anu ge anak dicumponan we anak bakal bingung sama kata benar anak kasalah anak tuh makanya gitu kamu dipakai kasokong cek Allah tunggu ka era milik aing tapi dipakai kasokong sebab urang mah inna lillah urang teh milik Allah wa inna ilaihi raji'un urang teh bakal kembali ka Allah sadaya kembali urang bakal kembali ka Allah aya tungtungan ya kalau ge bakal aya tungtungan putra oge bakal kembali ka Allah harta sadaya oge bakal kembali ka Allah ulah tangan bakal kembali ka Allah tadi teh ya urang aja ge makhluk aya tungtungan itu tah tungtung kumaot gelis ke baheula ayeuna mah gitu ya bohong teh baheula ayeuna mah gitu dong gagah teh baheula ayeuna mah aya itu teh dari aya ujungna aya ujungna baheula pejabat teh ayeuna mah nya aya ujungna aya maka ulah sok jadi naon jadi kasong sarena rajiun kembali ke Allah para ibu sana pulang kembali ke Allah bakal dikembalikan ke Allah maka gunakan titipan Allah di jalan Allah supaya aya manfaatna pikeun diri itu dititipan umur manfaatkeun pikeun ibadah dititipan calon manfaatkeun pikeun ibadah jadi istri anu salihah dititipan putra sing jadi ibadah kumaha sing jadi ibu anu sae ibu anu biasa ngadidik kitu nya dititipan harta sing biasa jadi ibadah hartana dianggap pikeun jalan Allah dititipan jabatan-jabatanna kudu jadi ibadah tuh para ibu sadayana sebab wa inna ilaihi rajiun bakal kembali ke Allah kulantaran urang bakal kembali ke Allah bakal mempertanggungjawabkeun sadaya anu dititipkeun ku Allah ka urang sadayana kumaha anjeun jadi istri kumaha anjeun jadi ibu kumaha anjeun ngurus harta kumaha anjeun boga jabatan kumaha anjeun ngurus diri anjeun eta teh sadayana bakal dipertaluskeun ku Allah Subhanahu wa taala sebab urang bakal kembali ka Allah maka jalmi anu naon mah jalmi anu sabar mah ya Allah daya teh meuleunan badan teh keur dikieukeun ku Gusti maka urang kembali ka Allah pangdamankeun deui abdi rumaos abdi dosa ya Allah cara ge abdi dicangat ti payun Gusti pangtampikeun ku Gusti mudah-mudahan sing tampi iman Islam sabar eta sabar kitu teh teu gampang paelusan pasti cerita teh nyeri pasti ditinggalkeun anak nyeri ditinggalkeun salati oge nyeri ditinggalkeun kolot oge nyeri sadayana ge bakal karasa nyeri cerik wajar ya nangis oge wajar sebab eta sifat manusia jadi lamun sabar teh berarti teu nangis da Kanjeng Rasul oge nuju dikantunkeun ku Sayyidina Ibrahim putrana nembe gecena 70 dinten ada 70 dinten mah berarti puasa si tanggung ya eta nangis Kanjeng Rasul saya yakin kalau para sahabat ya Rasul geuningan eta cai makanan arala Rasul teh teh tandanya wajar eta teh para ibu sadayana urang keur nyeri jadinya aya tatangan kitu urang cari wajar caroge kitu urang nangis wajar putra kitu urang nangis wajar da emang sifat manusia kitu ngangker wajarna kitu keur nangis kitu kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu nya oh begitu teh wajar
Maka ya teh cenah jalmi kapumpur cenah parebuseunna aya Umi Salamah. Ari Umi Salamah teh salah sawios istri Nabi. Ieu Umi Salamah kanu caroge namina Abi Salamah sataja dina Kanjeng Rasul kanu caroge bakal suruh putrana ti Abi Salamah. Abi Salamah tos naon? Tos ngaos si Kanjeng Rasul. Umi Salamah ngaos, Pak, tadi ngaos naon ki Rasul? Gitu, hari ngaos ngaos hanya diterapkan ke istrina. Orang kayak gitu ya. Oh, Abi Salamah tadi Rasul teh nyaros ieu. Rasul kumaha nyaros kana paribu sadayana. Dina hadisna mangkola dia. Mangkola ina mamin abdin musibu musibah ayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli li khairan minha illa ajalahu fi musibati wa hlaqalahu khairan minha. Ya Umi Salamah, Abi Salamah teh. Umi Salamah cek Rasul sahajalmi kami pasien musibah. Terus kali kakeri pasien musibah ku Allah, anjeunna nyaros ieu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli khairan minha. Gitu kan. Wa hlubli khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubni khairan minha. Ya Allah, kasihan abdi ganjaran dina musibah kami. Wa hlubni khairan minha. Panggantiankeun pikeun abdi anu leuwih alus tibatan eta musibah. Maka cenah Umi Salamah lamun teh akan cenah jalmi keur menang musibah ngucapkeun kitu, maka ku Allah hiji bakal dipasieun ganjaran ku musibahna, nomor kaduana bakal digentosan ku anu langkung sae tibatan musibah. Ternyata saur Umi Salamah, kami teh nalika Abi Salamah ngantunkeun pupus, kami teh emut kana cariosan Kanjeng Rasul eta. Ayeuna keur Abi Salamah pupus teh kami teh ngadoaan eta. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli khairan minha. Ternyata cenah para ibu sadayana saur Umi Salamah, tos beres abdi ida. Diemut-emut mah abdi teh saha anu bakal ngagantian Abi Salamah da caroge abdi teh pangbagurna salam dunya teh aya deui cek istrina mah kitu nya. Salam Abi Salamah teh gitu. Perasaan teh tos nang dikantonkeun ku Abi Salamah teh moal aya anu sabagur Abi Salamah, moal aya anu sasabar Abi Salamah, moal aya anu sasopan ka istri seperti Abi Salamah. Ternyata nalika cenah abdi tos beres idah aya dongkap ka kami. Ternyata anu dongkap teh Kanjeng Rasul. Atuh nalika Kanjeng Rasul namun cenah dipasihan disayogikeun bantal tina palapah kurma. Terus itu ternyata Rasul dongkap teh cenah bade ngahitbah ka kami, bade ngalamar ka kami. Saur kami teh Rasul piraku bade ngahitbah ka kami, ngalamar ka kami. Hiji kami mah jamina teh jami kira sae istri teh. Bilih kalakah abdi teh jadi naon? Jadi naon? Jadi istri Rasul teh jadi seueur dosa. Sabab abdi teh jami teh lain istri anu salihah Rasul. Hiji cenah. Kaduana Rasul abdi teh da seueur putra. Putra abdi teh kitu kumaha ketika salam Rasul. Hatiluna Rasul abdi teh da tos nini. Yus abdi teh tos sepuh bilang ku are bade nikah ku Rasul. Saur Kanjeng Rasul, lamun masalah anjeun goreng akhlak, mungkin dia bakal disaekeun ku Allah. Lamun masalah umur anjeun geus salat, sami cek Rasul ge kami teh kolot geus salat. Lamun teh cenah masalah anak, atuh anak anjeun maka jadi anak kami saur Rasul. Ternyata Umi Salamah ditikah ku Rasul. Cek Umi Salamah, oh meureun ieu tina doa teh digantian digentosanana Abi Salamah ku anu langkung sae daripada Abi Salamah ku tosna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teh jangan temohon janji Allah. Eta paribu sadayana Umi Salamah teh eta teh ini ketika ku Rasul. Sebab Rasul teh istrina teh 13. Berarti 13 gitu. Kaeta anu di rumah, anu di kos kantun teu dipayun. Siti Khadijah yang tawisna. Terus Siti Zainab kami telepatnya eta ka anu salapan dikantun ku istrina. Dikantungkeun ku Rasul. Tapi nalika tos dikantungkeun ku Rasul teu tiasa ditikah ku sanes. Sebab aya jami anu ngalampungan tina Rasul. Bade milari yang sadaya anu langkung pisah ti Rasul. Maka janten Ummul Mukminin di antawisna Umi Salamah. Tina sadayana 13 istri sadayana teh ini.
hiji hukum anu parawat teh Siti Aisyah. Siti Aisyah hiji hukum parawat teh 13 teh dimiliki sedayana teu aya lain dina nafsu kanjeng Rasulika iskuning parentah Allah Subhanahu wa taala. Tadi jadi contoh kita urang nalika urang ini musibah maka doa kitu ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma ajirni fi musibati wa li khairan minha. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa li khairan minha. Allahumma ajirni fi musibati wa li khairan minha. Datang aku kurang bertedangan, kami terkadang pupus kumpul ya tadi. Bertedangan, kadang kita kandung pupus. Allahumma inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubni khairan minha. Sakit tu. Wa hlubni khairan minha. Wa hlubli ini ya. Wa hlubli. Saudara sahabat. Allahumma ajirni fi musibati wa hlubli khairan minha. Wa hlubli khairan minha. Wa hlub wawu alif ro lam ta wa hlub khairan minha. Ayah gerak teh ayah estilo wa hlubli ya, salin dia. Saya ngiringan ini ya. Langsung tas sholat. Nilai-nilai nama terus biasa ya? Nilai-nilai nama biasa lah. Allahumma ajirni ya tabet mana sabet di musibati itu tayanya nanti
Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmatun wa ulaika humul muhtadun. Di seratan na grup, ano ay na grup na Iya, saya yang Rasul panjang dari pertaruhan lagi. Kalau sayana, kalau sayana, apa bilang ayah ulama kalau sampai kain teh sepayun, tapi pakai kena Juni kalau sampai kain teh tempatan masih agung seperti biasa dan ceramah Ustaz Wadi. Terus itu keduanya kumis payu kurang yasin parilan ya yasin parilan dan kami badai engine na ABKMT siangna kurang yasin parilan pilih badai anu kiringan awal maka pilih anu badai naon jadi serapok maka diantos yasin parilan alasan anu tenang mengalir selanjutnya. Oh ya Senin, tidak Senin, pengawasan biasa Al-Quran, biasa dia Senin kenal dibuka semua di wahina yang beliau digelar. Dan Senin pengawasan Al-Quran dibuka sekalian. Hari ini aku muslimat, ayat dasar ayat orang muslimat ayat terakhir. Soalnya ini aku baca ayat kabar muslimat pengawasan agama. Sabtu. Ada kabar? Ada Sabtu. Ada Ada kemarin teh omah itu. Ntar kasih video nanti. muslimat kenapa kami Ya, kalau satu bareng sama Cikondang. Tapi nggak tahu libur nggak di sana. Sedangkan kalau saya kemis payun berarti ayah ulama pengawasan TKMT ya salah kapi tujuh karena kapi deleber lagi cenah tujuhna di kenaon karena kapi deleber terus itu kemis payun beli tapi bagian anu cenah yasin fadilah mudah-mudahan sehat sedayana biasa masyarakat kamulang siapa kawasan masyarakat saat akan ditutup tanggal kurang usaha syifa kami berdana khususnya keluarga-keluarga orang sekurang yang saya pilih terlebih putra yang kurang sedayana mudah-mudahan muslimah bintang satu tapi hiji muslimah bintang satu ya tapi hiji Abdullah muslimah pengisna BKIT salam yasin udah kami muslim muslimat di mana ayahnya mudah-mudahan ditampaikan panggilan beberapa kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammadin ibil qulubi wa
شفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم ربي انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقنا وفقي أهلنا وقراباتي لنا في ديننا توسلنا بتعلم بتعليم أن ترزقنا وسيعا وأن ترزق الأمانة أبلا وسلك فأوسا أبلا وسلك فمروكا بغسل رزقيا أجملا كأمانا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bermata sabda sama kenana, aku berkata kesempatan ada Allah wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum.